sadayana satacana abdi bade nepangkeun diri abdi. Halo, nami abdi Dinda Lea Zahra. Halo sadayana tepangkeun Abi Ayu Amelia. Halo sadayana, nami Abi Valisa. Halo sadayana, nami abdi Rara Andini. Halo sadayana, nama abdi Anindya. Jantan sim kuring bade ngawawancara narasumber nu tos lami di dieu. Yuk. Halo sadayana, ayeuna abdi sareng rencana abdi geus wawancara panarta sama narasumber. Iraha sakola ieu diadekeun sareng pemendirina. Ya, atur nuhun anu tos lengkap dina acara wawancara sareng abdi selaku salah sahiji guru di SMA Negeri Hiji Cibarusah. Tepangkeun nami abdi Panarto nu sapopoe ngajarkeun bahasa Indonesia sabenerna mah di sakolahan ieu. Abdi sakola di dieu teh di tahun 83 terus lulus di tahun 86. Kocap kacarita ngalaman banget bahasa sakola ieu didirikeun namun teu salah mah di tahun 87. Tapi harita teh tahun 87 masih nginduk di SMA Negeri Hiji Cikarang. Kusabab encan boga sakolahan SMA ieu teh ngahiji keneh di SMP Negeri Hiji Cibarusah di tahun 87, 88, 89. Saterasna di tahun 1880 SMA Negeri Hiji Cibarusah ngadeg di tepatna di Kampung Cikoronjo, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Jadi kudu bersyukur banget angkatan ayeuna tiasa sakola di sakolahan kusabab angkatan kahiji mah sainget abdi dina carita Pak Ayi Maman sebagai pendiri sareng rerencangan di SMA Negeri Hiji Cikarang Utara. Angkatan kahiji mah ada ujian sekolahna oge di Cikarang gitu, masih nginduk. Terus sakola di dia angkatan kahiji tiba ngerasaan 3 bulan. Lamun bersalah ujian di bulan April barudak saat eta teh tahun 1880 Februari, Maret, April sakola 3 bulan di dieu. Jadi lamun teu bersyukur angkatan ayeuna keterlaluan gitu nya. Jadi para pendirina mah sabenerna mah di angkatan harita mah di SMA Negeri Cikarang Utara. Jadi teu heran lamun harita guru-guruna gue nu datang ka dieu teh di Cikarang Utara we gitu. Hanya babaraha urang mungkin anu masih bertahan. Salah sahijina nyaeta Bapak Agus Jauhari gitu anu masih anu harita ngalaman sareng Bapak Sofian Muhammad Sofiandi sareng Pak Anwar Setiawan nu ayeuna ngajabat jadi pupuhu sakola di SMA Negeri Hiji Cibarusah. Itu cerita nanti baru dah. Pertanyaan selanjutnya, kunaon SMA Hiji Cibarusah sering disebut Ciko? Gimana kawitna bahasa Ciko teh? Kawit bahasa SMA Negeri Hiji Ciko teh memang geus kakupingan di awal abdi asup ka dieu di tahun 83 oge SMA ieu teh katlahna SMA Ciko gitu. Lamun tina ningali tina asal usul kata Ciko mah jiga nama SMA Negeri Hiji Cibarusah teh kusabab ayana di lembur Cikoronjo. Jadi katlahna Cikoronjo terlalu panjang maka di setelahna we Ciko eta teh asli nama da Cikoronjo gitu. Yang lainnya kita ganti-gantian gak sih? Iya boleh. Yang pertanyaan ketiga, sabaraha guru sareng karyawan anu aya di SMA Hiji Cibarusah ieu? Anu ayeuna apa nu Anu kapungkur? ayeuna. Oh, anu ayeuna mah da 60 teh guruna doang ya. Lamun ditambah sareng TU-na genep belasan sekitar 70 lebih gitu, 70 langkung lah, 70 genepan gitu. Kusabab eta ngelola sekolahan dengan anu jumlah guruna sareng karyawanna sakitu seueurna ditambah siswana leuwih di 1200-an gitu, 1260-an gitu. Yang teu gampang kusabab eta nya hayu sama-sama babarengan urang ngarojong supaya SMA teh jadi maju. Sanes guruna doang bisa maju. Ya siswana ge kudu hebat jagoan. Pertanyaan selanjutnya, sataacan diadakeun SMA ieu kapungkur ti janten tempat naon? Kapungkur mah da Cikoronjo teh anu di ayeuna dijadikeun SMA kurang lebih teh baheula teh 1 hiji 2 hektar nya. Jadi 12.000 meter persegi gitu. Kawitna lahan ieu teh dipake sawah gitu. Itu tanah bengkokna Desa Cibarusah Jaya. Terus kusabab KB lurah ngahiji sa Kecamatan Cibarusah maka nunjuklah sawah ieu lahan nu aya di sekolahan nu tadina sawah dijadikeun sekolahan gitu. Kawitna mah sawah ya tidak tempat uling barudak neangan cimet, tempat medarlang layangan, tempat neangan para kebo, para embe gitu. Nyata cukup teh ya. Gitu cerita nama barudak.
Oke, selanjutnya satu acan gaduh seueur murid sapertos ayeuna kinten diadekeun gaduh sabaraha murid Pak? Kinten naonna? Muridna. Anu kahiji. Anu kahiji mah dan teu leuwih ti 40. Kahiji teu leuwih ti 40. Ka dituna tahun kaduana geus bisa 3 kelas. Kurang lebih 120 gitu. Dan jeung eta teh nepi ka jumlah 120 teh nepi ka angkatan tahun kalima oge masih sakitu we. Kusabab naon? Hese neangan orang Cibarusah anu hayang sakola gitu. Kusabab naon ya otakna anu harita mah tibang hayang naon tibang hayang digawe wae. Ya teu aya dina prinsip sakola. Saenggeus tahun 88 perumahan mulai aya, mulailah maju perkembanganna karena kusabab Cibarusah jadi wilayah urban anu didatangan di mana-mana gitu. Tidinya lah sekolah mulai berkembang, geus aya leuwih di 500-an gitu. Lamun teu kitu mah ya moal maju. Ti awal genep 10 ge 120 sampai nepi ka tahun angkatan kalima ge 120 kan hese yang digawe. Abdi inget pisan di tahun 83 ka harita asup zaman harita abdi ka dieu SMA hiji Cibarusah teu make nilai, teu make syarat naon, tinggal mau ijazah wae. Pak Ai harita teh nyarios bapakna Amri harita jadi wakil kepala sekolah kurikulum izin kesiswaan nanya aya deui teh SMP hiji Cibarusah nu ari daftar mah nya saeutik kieu cenah kitu saking hesena neangan barudak gitu aya deui Kumaha saur Bapak ngeunaan kamakaran SMA hiji Cibarusah ieu ti kapungkur dugi ka ayeuna? Kamakaranna memang karasa progresna teh pas harita SMA dikelolana ku kabupaten. Jadi di tahun 80-an nepi ka tahun 88 nya di tahun 1887 nepi ka 1888 eta teh kan dikelola ku provinsi ngaranna Kanwil. Perkembangannya memang hese gitu. Tapi saenggeus tahun 88 waktu eta teh reformasi sakola dikelola oleh kabupaten. Nah, yang anu notabene Kabupaten Bekasi mah ada Kabupaten Beungharnya. Maka mulailah berkembang gitu. Pembangunan dilaksanakeun. Sapertos kieu ayeuna ada nepi ka tahun 88 mah sainget abdi kelas teh dan teu loba mungkin aya 5 kelas anu dipake tempat belajar. Jadi budak teh belajar nanti ya kayak kelas isuk, kayak kelas berang. Kelas isuk jam 7 sampai jam 12, kelas berang di tengah hiji sampai jam 5. Jadi panartun ngarasaan pisan, naon ngarasaan ka hiji. Zaman asup sakola, encan aya listrik, upacara make naon? Make aki. Listrik encan aya deui Cibarusah mah, PLN encan asup. Nah, di tahun 88 abdi ngajar di dieu, saking usakolaan dibagi 2 shift naon terjadi? Aya upacara pengibaran di hari Senin dan aya upacara penurunan di poe Sabtu. Ngarasaan jadi pembina di penurunan upacara bendera gitu. Kusabab naon? Kusabab urang 2 shift. Saking naon? Saking teu aya bangunanna. Mulai tahun 2000 pas, nah kakarak lah perkembangan sekolah aya sehingga naon? Sehingga sekolahan teu aya deui sekolah kelas berang jeung kelas isuk gitu. Teu aya deui sekolah kelas berang, kabeh kudu asup isuk. Janten ayeuna caritana teh. Punten Pak, Bapak teh salah satu murid di SMA ieu. Boleh teu caritakeun hiji pengalaman nu resep gitu? Jadi tahun 83 teh memang katungkur anu sakola ka Cibarusah teh bener-bener jalma anu hayang maju ka hiji. Kadua anu sakola ka Cibarusah teh ka SMA ieu teh adalah pasti jelema tokoh masyarakat naon? Lurah, PNS, polisi, anak camat. Lamun masyarakat biasa mah da rembueun sakola teh. Itu pengalaman anu dirasakeun harita tahun 80-an. Terus aya deui pengalaman anu teu bisa teu bisa dituker jeung duit barang jiga namanya teu kaina naon? Pengalaman anu sim abdi bisa ngarasakeun kumaha abdi dididik jadi organisasi ti alam teh bisa ngomong tapi ka alam bisa ngomong kunaon kusabab abdi baheula zaman sekolah aktif di organisasi maka ingat ka barudaknya kudu sing rajin organisasi teh sanes neangan kabogo sanes neangan naon neangan pengalaman bisa manajemen ngurus persuratan bisa mengontrol emosi jeung bisa ngomong di hareupeun babaturan naon bentukna diskusi pidato ceramah dan eta mahal hargana ingat ayo tong makabogohannya. Oke, pamungkas Pak, salaku panutup tiasa masihan kesan sareng selatan ka siswa anu ayeuna di SMA hiji Cibarusah supados tiasa ningkatkeun semangat diajarna. Ya. Pesen saker barudak anu ayeuna sakola. Ingat. Setiap jalmi aya mangsana, jeung setiap mangsa aya jalmina. Guru-guru anu ayeuna di dieu pasti hiji mangsa arek pensiun. Hiji mangsa ge bakal eueuh. Maraneh nu bakal ngagantian generasi anu akan datang. Oleh kusabab eta sok mangga teangan ilmu leuwih luhur jembar ku pangabisa supaya anjeun bisa ngangkat harkat martabat kolot samangke di hareupna ka kemudian hari gitu. Oke, atur nuhun Bapak. Sami-sami Neng. Sok. Kumaha wawancarana? Seru pisan kan?
Saat wawancara tadi, orang terang sejarah sekolah SMA Negeri Sahiji Cibarusah. Hatur nuhun sadayana.